Purwakarta kuliner menjadi incaran keluarga jam wisatawan. Lamun nyebutkan kuliner khas Purwakarta, pasti loba nu emut kana sate Marangi. Rasa dagingnya anu gurih, rempahna anu nyerep, ditambah sambal tomat nu seger. Ngajadikan ieu panganan sok jadi incaran boh warga lokal boh ku wisatawan. Lamun nyebutkan kuliner khas Purwakarta, pasti loba nu emut kana sate Marangi. Rasa dagingna anu gurih, rempahna anu nyerep, ditambah sambal tomat nu seger. Ngajadikan ieu panganan sok jadi inceran bogoh ku warga lokal, boh ku wisatawan. Kumaha suasana di dinya, warung-warung sate biasana mibanda saung atawa tempat dahar anu basajan tapi merenah. Pikeun nu hayang nyobian, harga sate Marangi oge cukup ramah di kantong, sakitar 25.000 per porsi. Ku ayana kuliner khas ieu, Purwakarta henteu ngan ukur jadi tempat wisata kuliner anu sok nyugamakeun beuteng jeung hate. Teh Marangi teh geus jadi salah sahiji kuliner Kabupaten Purwakarta unggal poe, khususna dina akhir minggu warung-warung sate di sabudeureun situ beuleut sok rame ku pengunjung.